Ampun ya, budak teh mending ngoprek. Indungna dek shopping dibere 20 juta, budak teh diajak geblek. Ayo aing keur gawe oge meuni. Mana itu? Cincai. Blok 5 6.000 hektar. Blok 11 18 hektar. Aduh, katempo ya. Aduh, ampun deh. Duit malulu aing mah geus bingung neundeun duit teh. Di imah ke Patalaya. Ieu geus na ieu Patalaya keneh wah. Loba-loba teuing atuh duit meuni. Minta-minta aja. Iya coba eta nyarelap. Ampun duit. Izin. Aduh, ieu nyawa duit ya. Nyawa duit. Ampun teng. Ampun. Pembebasan. Coba pisan ya di duiteun. Di mana neundeuna duit atuh. Kamari neundeun di bank. Loba teuing cenah tita dicokot saware. Ampun, modal meureunnan cokot cenah pasar kim cenah saware duit teh loba teuing. Modal. Aya nepi ka modal na eta duit loba-loba. Ampun deh. Ngarepas wae budak teh jadi jajan geus beak sabelah warung ge meuni sikine ngarepas. Ilah loh ieu. Mana deh itu mana budak teh meuni kulila tibang shopping ge. Tibang meakeun duit 800 juta meuni. Dah kiwari can balik. Ieu mangkaya pengukuran ieu budak berapa ku dibabanjut ona mah. Di mana ya sero ambayan? Pan dia hamba dek ngukur. Yo budak teh dibawa ke mana budak yo. Coba pangangan nu ngasuh heula. 20 mah. Kok tenang. 2 miliar aku aing digaji. Sapoe. Da sapoe doang gitu na ge. Nya. Oh iya dek ngukur buku tungguan eta di parapatan. Ayo. Ampun ting. Ngukur meureun ye. Ampun. Bolit, Pak Bolit jeung budak Pak Bolit. Lain nyonyo duit ieu budak mah ditu. Duit ngajadi oge jadi. Ieu. Ya. Aduh, ilah. Suneng duit loba ge budak nyayeun. Aduh ampun, ibu panas-panas teh aing. Sawah ge menit terlaan hujan dari kana turun aing. Tuh lama kahalor doh itu sawah. Gara ge dirambet. Mana sih Iroh tadi? Iroh. Mana budak teh nembalan? Mantap deh, wah buah nyampur si Imron aing. Iroh. Pak gerem nama. Di mana sih eta kuleutik sora? Keur di WC. Modal itu kan aing. Kayak di WC ai tadi sia ka WC isuk. Bolak-balik we ka WC. Mulos Wah Haji. Nya terus eta langsung ora lebokan usia. Ngarujak isuk-isuk dan langsung ora dirujak. Ampun aing mah tak keras ya ge. Sedap. Nyao. Tadi ada bulu ngecan modalnya. Cantik deui, kedeung. Guntingnya tuh. Boga aloh hiji ge. Bisa diurus pisan. Aya mun dua jeung si Kamil teh. Aduh. Lila aing di WC teh mah ada gadag naon sih di WC. Atuh mules. Mulus isuk ka WC, entar ulah sok ngarujak wae nah. Aduh, anjing nyeri dah, tidak gor.
Duluan atuh tihang di dinya ge hae we didagor-dagorkeun beak untuk nama tulang. Rada liur dah. Liur kunaon sia? Mikiran A Imron. Aing hang nyekek logor wae aing asal ngadenge ngaran si Imron ge da. Sia kunaon sih jadi si Imron wae anu dipikirkeun teh. Batu ku aing dikasih unankeun. Kemarin geus ketemuan jeung Aunan teh. Kunaon tah? Ih, Kumaha maksudna? teu cinta, perasaan teh eueuh saeutik-eutik oge meuni bebeungeutna teh uyuhan pisan. Wah, sama ku aing eta pilihan aing nomor hiji sia naon nyebut buat amis-amisan acan. Teu cinta geus teh. Nu penting mah cek aing oge sawahna lega, beunghar. Si Imron sedek ngalebok naon ka si Imron. Ku ngeukeuh sia meunang. Nyeun kopi dah. Pada Pahit. pahit aing mah. Wah sirup sia tah yang pahit wae. Ngurus tunjung. Hirup aing saamis-amis hirup sia yang pahit. Lila dibanding kopi pahit ge aing dibanding tinggal manjur ku cai panas. Sabar mah mending ambak-ambakan wae yeuh. Aing tuh ambek kana modar atuh. Cuman teh teu peka. Ku cawerang kieu kopi aing sakumaha sa kopina. Ya eueuh deui teh nang. Ya batur mah sabungkus gede teh bahekeun ka sagelas dina sagelas. Aya sabungkus ge henteu, aya saparapat bungkus gitu ge. Meuli deui atuh. Emang dibere duitna? Ai itu di pamikul duit nyocok. Sama. Buru mulai nang ka warung mah. Kopi cawerang kieu. Geus nu aya we atuh uyup. Teu kalah sapait-pait acan, uyup-uyup wae, uyup ku sia ya. Nyambung masih hideung ka Suah Haji. Mun lain awal aing cenah. Adat-adatan we. Lewat aing geus sia tadi kana wae kasih unan ah. Nyambung Suah Haji we atuh nu kawin ah. Aing ditakawin ku unan aing yang diaduk pangebom. Nah, Nya ganti atuh. tukar dua tuh angna teh. Naon sih? Pangalakeun eta teh pake tudung si hideung ngok sia. Ngalan hangon? Daun itu tuh. Daun kah itu tah nek daang aing nu lalap. Lupa wae ah. Wah. Blok 12 enggak sih. Tinggal blok 8 doang ya nu haji deh. Ukur teh. Kudu si Sarkim doang gimana nggak beres kan ya. Nah, resnya di mana di jalan mana dia lah. Telepon hal suganya. Halo Kim. Di mana? Di mana? Oh, di blok 10. Oh, atuh aing kadinya kedeng ya, tungguan ya. Ah. Wah, beneran ya di blok 10. Tuh lah. Mana sih bos teh? Tadi teh tanang gua iri parapatan. Gila wae urusan teh naon-naon teh. Kayak mah urusan duit gede mah cepet sat. Ulah mencreos gitu. Nah, ampun. Oh itu sugan itu mah gaya yang wae nama. Woi bos. Gila tuh tadi ngejang-jangan tadi ah. Oh nyatu. Oh, jauh atuh aing tadi di blok 12. Nah itu geus mulai pembebasan. Oh, geus angus pan blok hiji tapi kan 12. Heeh. Itu blok 8 doang nu encan haji. Oh, nu ki hajinya. Heeh, sia doang nu bisa mulai mah. Nya paling ge meureun ke kurang lah di urang rayu. Heeh. Sugan beunang. Oh, ku sia mah bisa deh. Ku aing mah tibang pipasean doang. Nya ya aing mah mah asal aya duit ge. Ngaleleh. Kudu duit nanya. Penyakit itu teh meureun aing kudu aya duit nya aya duitna ge. Oh, si aing percaya ke sia emang ku sia doang haji teh. Sakrada ngadeg ku aing mah tibang pipasean lah. Tapi ka masalah duit atuh ge haji mah.
Mahal sakia. Baraha teh mana? Hah? Tanahna baraha hektar mana? Nya. Pokoknya aya sugan 20 mah. Oh, nya. Nyangka gampang deui, mainna mah nu penting mah. Ieu heula dipanjer heula lah, nya. Aya can aya. Eta pamanjer. Heeh, maksudna. Gimana? Heuh duit aya keneh tah aing mah eta tuh. Ya. Nyata pugu amun geus anggeus saya teh yang meuli pajero bos dah. Pajero. Duh hayang meuli baras ya anggeus kabeh mah. Nah, dua we heula. Eta we heula. Berarti ieu langsung kaki haji nya urangnya. Kaki aja lah. Tuh. Siarek jeung saha ka ditu, Kak? Jeung Haji. Nya sorangan paling ge. Restoran paling situ min lah. Itu min mun aya mah. Heeh. Nya bosnya. Ayo. Ayo buburu ya aduh. Pembebasan. Bubur sing anggeus dah sing geurah hasil aing teh. Udah tiba modal melulu ya aing. Duh, bingung bebeja ka pusat panai kieu teh. Ayo ya. Waduh. Boy, deh. Iya anu disebut pucuk tiba ulam pun tiba. Wah, tara riba ya. Buset. Si Iroh euy. Tas ngala naon sih itu? Oh, tas ngala genjer. Iya kabeneran pisan nek nanyakeun Pak Haji ah. Aya eueuh di imahnya. Nek nagih gaji ya. Heuy, geus babaraha taun atuh gaji can ditanya-tanyakeun. Buset moal tegas numpuk amat ya duit. Heuy deh. Tenang roh. Gaji rek ditanyakeun ka Wah Haji. Heuy deh. Tenang Neng Iro. Ah, sampeurkeun heula ah. Panas pisan dah. Nun teh itu tenaga areueuh deh. Geus lah ganjar oge beukeun mah nu Haji mah. Di mana? Tas ngala ieu ganjar. Ngalah genjer. Heeh. Jager saha? Cekar Wah Haji dah ngieuhan heula dah. Hah? Panas banget dah. Panas. Heeh. Panas hareudang mana ge. Naon ah? Henteu aya Wah Haji aya di imah teu? Aya, Aya beneran. bener aya. Aya naon? Arek nanyakeun. Nanyakeun deui. Yang aprok aja jeung Wah Haji. Aya da tadi mah di imah. Beneran aya di imah. Aya. Tumben nanyakeun Wah Haji. Ya ngomong, adek ngomong ka Wah Haji. Ayo tuh. Itu bareng. Yuk. Roh, senang saya babarengan jeung orek kadut eta sia. Nah, yang digawe ieu kalau babarengan ka Siraru. Tah lalabna. Batu daun kahitutan mau genjer sia. Eueuh nu aya we tuh hakanan ah. Nah, sih jadi iman bareng. Kapangi di jalan nanyakeun Wah Haji. Tah ah. Senang saya ka dia. Lain digawe ieu. Rek nanyakeun gaji Wah Haji. Gaji. Nya kan itu ke tukang bakso najan gaji mah ulah ka aing. Wah, gaji naon eta mah? Gaji sapi tuh lebokan usia, tulang naon kok. Nanyakeun gaji. Gaji urang gawe. Rek ditanyakeun ka Wah Haji geus menang bara duit, ayeuna rek dicokot. Da kenapa sih nyokot gaji? Ya penting we rek dipake. Cek juga bawa sakinnya omean. Saya ke dapur. Belok kasih tahu bau tai mah aing ke ke dapur jalan. Wajib. Diuk. Di mana sih bal aing tanu? Mandok balai aing ah. Di tanu dia cocokan di tanah tas saya mah jeung undur-undur. Wah Haji mah yang di dieu nah. Ulah bau sawah balai aing ah. Ku angot dengan batu mah tadi dihandap Ini geuningan. sama cocokan dihandap, da aing emang keur di luar sama keur dihandapan. Oke, Jangan naon, naik sekali jangan naon ngaji. penting baturan pokoknya mah yang digaji ayeuna tanu babaraha taun. Penting sia awas sia lamun ngadeukeutan di si Iroh kuwi dibayar sia ngadeukeutan di si Iroh deui. Moal Mau sepak poe gitu. nemen geuningan. Kedeng. Bara duit cokot kabeh. Ya copot kabeh. Si berarti bara tahunnya. Kedeng. Ngalila.
Lila wae, tibang karak 5 tahun kau yang kena bayar. 5 tahun. 7 tahun. Sok hitungan teh kumaha sih geus pikun apa? Ulah sok kitu eta teh pan tanaga batur. 7 tahun emang. Emang sebenarnya saya mana? Ha? Nanyakan gaji rek copot kabeh. Iya wah Haji. Aya nu ngajakan gawe. Sugan we atuh rek ngarubah nasib gitu neng ngilu jeung batur ka kota. Duh, gawe ka kota sia balangsak sia leupas jeung aing mah. Dadekanan diajakan batur. Hanya ngajajal we mentak ayeuna nek dicopot kabeh gaji uing anu 7 tahun eta. Insya Allah niku rek ninggalkeun aing nyaan. Hah. Balangsak ge sia kajeun. Kudu rek ngarubah nasib atuh sugan we pan di dieu mah. Di lembur wae macul wae jeung Wah Haji. Sakalinan rek ngajajal gitu ngarubah nasib sugan ka kota ngilu jeung batur. Bisa bodoh ting sia kitu mah dah aing mah bisa nyaram. Kajagi saya jauh jeung si Iro mangkat ka ditu jauh. Mun bisa motong balik-balik sia. Mun iku kitu. Nya da balik lagi di uang rek nyamperkeun alo aing mah. Moal ieu mentak ayeuna dicopot tadi gaji. Kadang ya. Ya. Tuh, kau yang siapun gaji mas ya di papalang tah. Tah, gaji sia 7 tahun. Mantuk siang kau ngeuh jauh ah. Pung balik-balik. Nah, sebenarnya nolok tokos kabulusan. Bang nyokol dusak itu ge. Lu dibayar kabeh. Heuh tah, kau itu dihitung aja tah leuwih tah bisa eta. 7 tahun eta. Pan gaji sia teh sapoe 10.000. Kurang sapoe 10.000 macul meni. Huh. Nya kumaha aing mah gaji bebas aing mah. Bebas macul meni asal ludas sawasa gitu legana, berapa 10.000. Sabar do. Teuing sia da ayeuna mau dek minta eureun eta ku aing bayar kabeh geus tah tong nagih deui. Mana duit ieu? Geus teu dihitung ieu ku aing eta dileuwihan eta 20.000. Dibang nolok duit sakitu meni nolok tok hayang leuwih loba mah tuh bukakeun pantai mah aing ku sia. Waduh meni sombong-sombong teh heuh percaya ka Haji mah, jelema beunghar. Geus mangkat ah. Bau sawah sia geus kitu ah. Nuhun atuh ieu nya. Heuh, geus. Nuhun. Heeh. Duh, geus maruas gitis di lempangan aing. Jangan perkulian. Kemana tuh neangan duit aing geus kieu. Awi geus buras aing. Dek asup kawasan. Sawah opat rorog. Korea aneun meni koten. Kemana neangan duitan atuh ieu aing. Aduh, boleh kuriut atuh aing riut. Nyamperkeun Haji geus mau mentak bener Haji. Diajak musyawarah tuh aing boga kene jualan domba. 50 ekor deui. Laku bangsa 800-an. Kumaha teh nu abrikan ukot ngangsar. Duh segala mbak-mbak di domba teh. Bener laku itu bangsa 5 bungkus mah itu yang abrikan anak. Saha itu? Langsung. Nah. Kebenaran. Ada. Boleh. Bos Angkim. Bos Angkim iya beneran. Dek mana, Bos? Pugu ieu dek liar. Buset meni geus saged kitu buat geus nyarareng soal. Kan tadi aing tas ngukur kunaon. Aduh, Pembebasan. Ngukur. Heeh. Ajakan atuh dah. Di pugunya eta. Aing teh dek minta sia ieu. Nah. Ki Haji sia uruskeun. Oh, Hese buku. taneuhna Maksudna dijual. diulei. Heeh. Aing rada sulit ieu. Aduh. Nya, Boleh. nya. Mulai Ki Haji. Biasa genep 10%. 10%. Heeh. 10% mainna ada 8 bidang mun teu salah manu manehna nu weuteung. Blok salapan. Adih. Blok 8 atuh eta mah sengketa. Manya sengketa teh ieu. Yakin? Anu manehna ai pembukuanna ge. Kedeung heula. Bagian naon atuh? Ngabujuk Haji. Ngabujuk ku aya. Mana
Bisa ada hese. Ini sambil pasean aja ngaji teh, aja mah kitu gede adatna. Bukeun ayo ah. Hah? Ayo geus. Main hayu-hayu wae, leumpang. Gampang urusan eta mah, udah lah yuk. Arasum pisan lah. Aduh, Poho aya. teu meuli tadi. Ngaranna bos aing mah muni yo. Nya jelema poho ah. Pan ai teh udud teh pan kanu seuri ge hese pan. Ini istuning aing ngitung eman Mas arasum ya tas ngakan sop tadi sop. Daang yang sop sapi. sapi hirup. Lain sapi pae. Gua aku sapi hirup pun bisa getan. Ayo ah. Bener moal. Bener. Yo, ayeuna pan haji masuk bisa wae jawab naha. Gampang eta mah ku aing dibantuan mulai. Lah tuh, Tenang mau sorangan ieu. kade 10%. Ayo, itu motor aing. Hirup ah no motor ah. Wah, di motor capek jauh ah. Jadi lo bayi awi. Gedeng ieu bulan Agustus kapake bendera ieu. Barat tangkal ya. Saya itu merojok gue mau motor. Awas sih. Mut, jalan. Ah, Jalan. Mamawa nu kos kieu. Nu bos, macem-macem. Ye, motor mahal. Nu kieu. Oh, sia Kim. Kemana hungkul? Motor. Oh nya aya kemana tuh dah paling Lecet kita deui ah. Kade men, uset gue motor 60 juta eta. Sia biasa boga nu kos kieu eta. Tahun heubeul eta. Iya tahun gue ge pan duitna aya anta mah. Antik asupna. Naon sih ngomong si Tumin ka dieu? Oh nya kalem ya tuh men. Naon sih ka dieu Tumin? Ya biasa waji. Biasa pedas. Asa beki Baso eta mah tuh. Nya tuh aing pan kasep di sekolah toge mah sia. Adaw. Naon Kim sia ieu dua-duaan ka dieu? Sok rareuwas aing ah. Men, Siap bos. sikat. Lain. Eta taneuh anu salapan bidang kelar can. Ini kelar atuh sibukukeun kabeh ku aing. Maksudna kayak ngerek dijual. Nya aya dumuk mah emang dijual, dumuk teu. Oh, nya dumuk. Keuangan. Tong ditanya. Bah, aing geus maju we. Panjer. Pas lebok naon sih eta ditodong-todong kun sungut ka aing. Sop sapi. Buset sok. Ngeunah, tanya seungitnya. Bu bangke. Naon ya naon dumuk teu. Masalah eta teh ya. Heeh. Namun emang dumuk ieu langsung diukur enak jeung situmin. Gitu tenang, aya panjer. Oh nya Duit aya mah bos. Mahal atuh nempoh heula. Bas bos. Yo. Asa Langsung kasep wae tembok waji. heula eta heula. Ye, Naon eta? Naon? duit. Naon. Berem. Oh duit. Beureum. Teu nya ayu. Urang jadikeun aya kitu mah. Heeh, bener. Langsung wae apa men? Tong maka kedeung kudu make persetujuan. nya. Ah, pesenajan Oret-oretan atuh. Da kudu jangan itu kudu oret-oretan. Tuh, cek oge bos. Surat lagi di imah tuh numpuk. Mainna make teh hayang dibayar 2 kali. Wah. Mun teu urat-uretan mah. Nya dibayar 2 kali eta di Bang Dosa kitu atuh buset anu aing. Dinutas. Heeh, hayu maksudnya tempoh heula panan taneuhna kumaha taneuh eta mah surat mah di imah. Meni meh brek itu duit buset deh. Lain. Ieu dek katana apa dek? Ka imah heula ieu. Nya kita tuh cek lokasi heula Ayo, dumuk mah heuh. ayo. Kita langsung ka imah we nyokot suratna. Atuh. Sia untuk make surat kumaha sia? Oh nya heuh mah kudu make surat. Awas dah Bobogohan jangan make ngebohong. surat. Bom bam bom 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 bam bam bam. Ayo, pelem ya ah. Non jai pongan Melinda ya. Kayak Wahaji pandek nanggap Melinda ah. Tuh domba sok ta. Nyaratuan teh miharejo jukut eta ah. Nguru eta mah pan badot ah. Bukan Wahaji merenjakeun ieu naon. Lebaran haji naon cenah. Bom bak bom bom bak bom bom bak bom bom bak bom. Ayo sedep ah. Nyawer ke ah juga nah wajib nanggap Melinda mah ngawinkeun ieu si Iroh ah bambom bampak ayo ah sedep Melinda hei dah nya
nyawer ya sindena mah kaling baru deh ai Melinda mapan bom bambu bom bambu bom bambu bom bambu empam bom bam bam bom bam empam bom bam bam bom bam Terus nih, terus nih. Terus nih. bam bom bam Terus nih. bam 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 Yo. alah Waduh, gue gendangan lagi karena naon ayo. keur ngangon domba Ngangon domba. heeh Mana dombana? tah di sana tah aya Sorana kitu. emang domba kos kitu sorana ge Beri beuteung suka. heeh Mang Imron tas gajihan. teh gajihan Woi, lobanya. heeh Mang Imron ayeuna jadi beunghar. heeh nya Yo, nya Mang Imron pengen tadi anternya. tak kemana Meuli nyingcin. mau nyingcin Jagar si Irong ke. Hah? Jagar si Irong meuli nyingcin. Kan ke di kuliah tah. Heeh. Iya, kuliahna ieu. Hah? embung ieu mah leutik Mana? iya Ieu mah leutik. heeh Ulah iya tuh. tah ieu mah rada gedean ieu mah Tah, ieu mah tuh aya mirip tuh. hah Eta mirip tah. heuh tah aya gambaran Kantongan sarua jaker jajan. aya fotoan ieu mah Kantongan. ah Tah, ieu Mang Imron tas. Eta batur menta gaji teh haji. kuat sabeungkeut Mang Imron gajihna Nil. Alhamdulillah Nil. Ieu teh ladang sabar Nil. jadi meureunnan Hah? jadi Sedap. yeay Nil. Ke Mang Imron anternya. heeh Mang Imron arek meuli nyingcin. nyingcin Tuh, lobanya duit Mang Imron ya. jadi ambuan. Sengitnya. sedap Heuy deh, Mang Imron tak engke arek mere nyingcin kak si Iro. oh jadi meureun Ieu pan ge bakal gitu ieu teh gaji Mang Imron tuh Nil. Lobanya ku Mang Imron dikumpul-kumpulkeun we ieu teh. bara tahun eta Mang Imron Ieu 7 tahun. 7 tahun beak meureun duit Pak Haji Hah? duit Pak Haji beak meureunnan Ngebeak wajib mah teh bukan duit ieu kayak di dinya lamun minta duit mah ulah ka haji. Ka Mang Imron we nya. Tadi kade leungit tah. Ayo. aya tah Mana kade eta leungit? Tah. tah. Tuh ieu alus tuh gambar ieu tuh. aya gambaran nih makan gambarna kos kieu tuh Tuh miripnya. heeh Geus kantongan jaker jajan ke. Heeh. Meuli permen. alau milik Hah? milip Milip. pilih Ayeuna mah kieu we. Heeh. Antar Mang Imron yuk. Kak, ke pasar? Heeh, meuli nyingcin. Hayu. Kadinya teh ka Sukabunga. Heeh, hayu. Urang jalan sawah we kadinya tanya. Heeh, motong. Hah? Motong. Heuh hayu motong jalan. Antur. Alau Mang Imron nyingcin. Yes, sedap. Eh, Nyingcin. nya. Sertifikat dibanjut si Sarkim, duit dibawa si Imron. Aduh aing jadi bohongan si bos gitu yang si Sarkim kumaha cerai. Aduh aing aduh kumaha tuh ya geus segala beak. Aduh irok aing jadi turun drastis ki jadi mararat. Aduh mana di si Iroh teh tengah aing gering pikir tuh kan. Roh Iroh aduh aing mana nih berarti di goron teh nembal-nembalan teh si mana sih ya. Tas mekin sesehan wah aya naon sih goroan wae. Aing keur gering ditinggak-tinggakkeun wae aing teh hayang nginum naon geus teu bisa udang-udang acan. Aduh. Sing sabar atuh wah kakarek ge barang sak ayeuna doang. Sabar mata siasa wae aing ngahirup ieu beak segala sawah beak duit eueuh. Aduh. Detak ge hirup mah ulah sok bedogong-bedogong teuing ka batur teh tah ayeuna mah akibat. Aduh. Isna wah tong gegerungan wae kos mobil motor jadi nate Sia mah ngomong pas nu heueuh aing Kada kudu kumaha tuh. pan sia teu ngawaro ka aing aing bisa udang-udang acan wararega ka mana-mana ge Yang geus ngedeng heula we atuh ayeuna mah. Jadi betul lapar siang hijau tuh roh. Puguh eunteu. Hah?
Henteu. Oh, atuh teu ngejo-ngejo acan aing kalantih mun kumaha sih. Pan ayeuna mah geus beak sagala-galana wa, beas eueuh, pareja kerja seleun eueuh. Aduh. Sawah geus teu boga panan, duit geus eueuh. Pinjem atuh ka tetangga beas saliter mah. Mun nginjem ka batura Haji, tapi omongan tak era. Cekek we atuh bang ngomongkeun wae mah ah. Ngaran tas nu beunghar meureunana ayeuna unjam injem. Oh, Kumaha cek batur teh meureunana? nyai beuteung teh nempo ka dinya lapar aing kumaha teh ieu. Yang puasa heula ayeuna mah atuh ah. Teh modar atuh aing kieu teh mah ah. Modar oge kakarek ieu tuh Haji. Ini kakarik aing mah geus modar 2 kali. Sia masuk aya. Ka mana atuh sia teh neanganna atuh aing kumaha atuh ieu ho. Beuteung lapar. Tuh pan cek iro ge naon? Ayeuna wayahna puasa heula, da iro ge sarua can dahar ieu ah. Si ona mora kene mora nanti bang puasa saminggu mah teu daang kuat aing mah batur sajam oge lapar. Oh nya, najan lapar oge da. Teu mandang ngorarek kolot ai perih beuteung nya angger we aduh lapar. Adi itu ngarabut sampah tuh. Oh boga kebonna. Ya pan itu nya saya tunggul na rambut ku sia. Mesti jualan KB oge lain. Atuh kene nyopet. Sapu batur ala we nyopet. Buru Bung ah. Lamahana akibat bedegong tak kabatur. Ajelma teu boga teh. Ning ngahina pisan, tak ayeuna mah karasa meureun balangsak, hirup teh balangsak ku Haji. Oh. Geus rasakeun we tah ayeuna mah. Iro mah rek mangkat ah. Ka mana si aing gering galek mangkat. Iro yang balik ah. Sama aing mah lain umur atuh sia balik meureunang. Ngambungana ku Haji ge iro dicicing di dieu ge di diekeun wae. Oh, sia mah geuning kitu ah. Ngomong-ngomong si Imron terus teu ka kota naroh. Tumben nanyakeun Ai Imron. Oh, atuh pan ai teu tulus mah duit aing dibawa manehna gaji 7 tahun panan. Ya dibawa ge da duit manehna, tamahana ngagaji teh meni. Tahun-tahun karek dibayar. Jangan atuh man batinga teu tulus. Oh, Ya duit tulus teh meureunnan. Da geus eueuh kabar berita na ayeuna mah kapanggih ge tara panan. Ayo batu diurak usir. Batu geus mangkat. Geus eueuh karek diteangan. Beteangan atuh. Rek neangan ka mana ah? Atuh ka mana we neangan mah? Atuh neangan kalau yang teh Batman ke. Sia. Mana aya Kang teh Batman? Nya tuh yang teh naon ya tuh ah. Geus Haji nunggeus mah geus atuh ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha Aya tuh nih. Aya. Tuh Pak Haji ngedang wae nih. Heeh, suga ribu. Kumarenaheun nya. Heeh. Aya sampeurkeun ah. Ayo. Oh, bangun ku sarenang ya Haji ngedang wae Ji. Buset dengan kakara ke teu aprop babara bulan. Sugan aing saya mah di mana sih ya geuning beron. Oh, iya nempo nya pedah we geus kangen geus lila teu kapanggih. Aisyah majar ka kota tulus teu. Nya tulus ka kota mah. Ngikut teh. Bang nya ulin we, nya pedah we pan boga duit ti Haji teh gaji. Oh, eta duit aya keneh teu. Oh. Ya uing mah alhamdulillah jadi nambahan duit ge. Tah, di kantong ieu aya keneh. Punya tuh. Rezeki mah da di mana we geuningan tuh. Atuh ini lalaonan nih. Walau geuning eueuh. Hah. Gering. Cager, gering aing teh aduh. Oh gering roh. Gering karek gering sapoe atuh ah. Oh gering kunan gering pikir apa gering bener ieu teh? Beak aing segala-gala, Bro. Gering mararat. Kang karek mararat geus Beak. Maksudna naon? Katipu si Sakim yang si Tumin. Aduh. Katipu. Eta duit ceker aing deui atuh. Ye, atuh kedengeran maksudna ieu beak, harta banda beak. Beak. Oh, kudu bisa beak kitu si aing. Oh nya tuh kumaha aing katipu ai pan si eta tah si Sakim ngomong cenah rek naon teh tuh. Dek di ieu naon emang? Ya perusahaan naon teu nalalati aing da aing percaya we da aya si Sakim mah.
Kalah duit eueuh lah aing eueuh. Sawah beaknya? Beak, batu ge sertifikat lagi di Badok si Sarkim. Waduh, aing ah. Ini bisa katipu aing haji kumaha sih, Ji? Duit siapa teh, Bron? Hah? Duit siapa teh nya? Pokoknya aya duit uing mah tuh, Ji tuh kalah nambahan tempon aja tuh. Tuh, tempo tuh. Oh, meni hudang terus, diuk, terus diuk Ji terus. Tuh. Iya, duit uing mah ngalah nambahan. Oh, buset nambu duit mah bener-bener ka diuk. Tadi kering banan. Oh, Itu atuh ku aing deui duit atuh. hah? Ku aing. Panya ai uing mah nya enggak ada duit jaker naon ai uing mah kitu nya. Saya mah pan teu butuh duit ieu aing nu butuh duit. Heeh, lamun dinya butuh duitnya apal meureun kitu baheula uing hayang kumaha gitu. Apal keneh teh uing ka hayang uing gitu baheula. Naon teh? Apal keneh teh baheula gitu inget keneh teh uing ngomong gitu ka haji sok diulah-ulah gitu inget keneh teh. Oh iya, kalau aing si Iro. Oh, eta geuning inget keneh nya hayang duit mah hayu ieu mah. Ngan kadinya we uing mah moal jauh gitu. Nyata duit asal kabeh dieukeun. Hah? Asal Oh, boboro kabeh emang uing tadi kita tas diantar si Kanil meuli nyingcin. Tah, uing jeung cincinna. Oh, Tah, gitu jeung mah. cincinna ongko. Uing mah si Iroh we, tah. Asa jeung si Iroh uing mah. Iya tuh. Ridho pokona mah tah tibang duit mah. Tah, babari ngalah deui, haji mah dahares teu bisa ngalah duit ieu. Tuh, Tah. kadet teh si Iro atau aing. Ah, bener jeung si Iroh di sajujuan. Heeh. Ka dieu roh. Ayeuna mah di satujuan mah ka dieu. Lah, aing Ah, bukan duit. tah duit mah ka ditu. Aduh. Ah, Nel. Aduh. Wah. Itu mah duit ka ditu. Oh. Wah, Ka gitu ditu, tah Haji. jelema teh. Tibang mata duitan haji mah. Alo. Kita jagernya anya. Jager roh ayeuna atunya. Boga alok sakieu geulisna. Tibang dijual dijieun duit. Aduh eta haji, aduh untung we ieu teh dio. Ah, duit tibang antaran duit. Heuh deh. Nu penting mah iroh we. Akhirna urang di satujuan oge nya rohnya. Aya namanya urang bisa. Cing Nil. Ayeuna mah geus di satujuan. Alau, Mang Imron di satu tujuan Ya, buat haji. ayeuna mah kadil kaditu mah nyamperkeun haji man. Hah? Iroh mah Iroh jeung Imron mah kaditu. Dek duduan. Dek duduan nya ulah ngaganggu nya. Heeh. Iroh urang itu tuh yuk. Handapkeun tatangkalan yuk. Ayo ah. Yuk, ayeuna mah geus di satujuan ieu. Ayo ka dieu dulu. Sendal ka dipake. Iroh, Mana? lamun urang jadi nikahan hiburanna hayang naon? Ah, Iroh mah yang dangdut. Hayang dangdut. Segena ngeunaheun dangdutnya anya. Ngeunaheun dangdut dua poe dua peuting nya. Ke malam pertamana kumaha? Kumaha nya? Cennya hoah. Hah? Teu apal. Teu apal. Iroh, mak isi Iroh. Urah Iro. Tah, domba itu kasarawa beak sia jadi inuman molore ngangon teh. Naon Pak Haji? Naon Pak Haji? Asa molore. Maksudna naon eta? Astagfirullahaladzim. Suwe teh Pak Haji aing ah. Keur mimpi jeung si Iroh duh aing Tuh, cantik deui. domba itu kasarawa ngimpi jeung alo aing. Tuh. Mimpi. Tah embera tah inuman. Waduh, seblok deui duh aing ah. Aduh aing ah. Keur ngeunaheun ngimpi jeung si Iroh. Duh saeutik deui eta dah aing ah. Buru. Banyak buat orang ah. Aduh, aina. Saeutik di pisan anjing si Iroh ya hampir sedep. Suwe teh ngimpi. Heuh dah. Aduh, tah ngimpi meni asa nyaneng euy. Haji ku burung-burung teh yang diseblok. Ngadang-dang we. Gadeng be ah.